Saha nu kasurupan sia teh? Anu keur pengajian itu Kang. Eureun ayeuna mah. Bu. Jadi hoyong Ibu barokah. Hoyong ketenangan. Lamun hoyong ketenangan, berusahalah sekuat mungkin, semampu mungkin supaya urang teh jadi istri anu soleh. Kelak suami pun dia akan malu ketika melihat istrinya soleha. Dan suami juga Pak. Ulah bari nyorongot atuh. Suami juga bukan hanya sekedar memberikan nafkah zahir, tapi ingat tadi ada kewajiban nafkah batin. Maka disebut nafkah batin teh adalah nafkah yang secara bersifat sentuhan batin. Naon cenah Bu? Sentuhan batin. Gitu. Numawi ieu keur salaki mah Pak, urang teh kudu peka. Kudu peka. Maksudna naon? Hiji nu jadi salaki kudu gede kasabaran. Da lamun salaki teu sabar, atuh rek kumaha anu dipingpin? Cacak pamingpinna teu sabar, komo anu pamingpin teu sabar, komo rakyat. Pamingpin ruksak, komo rakyat. Berarti salaki dituntut kudu leuwih gede kasabaran. Da hayang jadi waliullah ge pan kudu sabar nya hareupan pamajikan. Leres teu? Ye. Eta. Naon sebabna? Da ari rumah tangga teh media keur ngadidik hawa nafsu, keur ngadidik akhlak urang. Rumah tangga teh adalah ibadah anu kangge jadi wadah supaya naon? Sawarehna keur nyampurnakeun agama urang. Mantak lalaki kudu gede kasabaran. Artina lamun lalaki teu sabar atuh ruksak rumah tangga Pak. Itu. Nu kadua lalaki kudu gede hampura. Naha atuh lamun lalaki teu gede hampura bukan tidak mungkin loba rumah tangga bejrad acak-acakan. Jadi ari lalaki mah pamimpin rumah tangga kudu leuleus jejer liat. Sakali deui, leuleus jejer liat. Lamun teu ku urang salaki na dihampura kusaha deui Pak? Leres teh. Lamun teu ku urang salaki na dihampura kusaha deui? Eta oge termasuk kana sentuhan batin. Sentuhan batin. Beh dieuna anu deetna kieu we Pak. Disebut peka teh. Lamun pamajikan geus kalengitan senyum, pamajikan urang geus kalengitan senyum indah, itu ciri awewe dalam keadaan darurat. Nya. Pamajikan lamun kehilangan senyum indah, senyum manis, berarti keadaan sedang darurat. Naon? Kondisi pamajikan sedang stres. Pamajikan keur stres. Rek teu stres kumaha ti udang sare nepi karek sare deui nguyeuk we di imah. Pak, leuheung urang capek-capek ge aya deuleueun. Urang capek-capek ge gerak awak ka dieu ka ditu hilir mudik awewe. Dapur sumur kasur. Isuk-isuk geus diseuh baju. Beurang nyetrika baju, peuting morosotkeun baju. Nya Bo. Laras Bo. Sekali-kali Pak, ketika kita pulang ke rumah, tanyalah istrimu, bagaimana sholatmu hari ini? Bagaimana bacaan Qur'anmu hari ini? Oh sok eta teh. Aing ge sarua bogo. Tanya kali-kali mah Pak, bagaimana hari-harimu hari ini? Apakah ada cerita ketika aku tidak ada di rumah? Adakah kejadian ketika aku tidak ada di rumah? Kumaha cek pamajikan? Aya naon? Dulur manehna.
Aya naon kali merelek. Jam 10 adik manehna. Aya naon cenah nginjem duit. Jam 1 lanceuk manehna. Naon pangnalangankeun. Da heueuh dulur manehna mah da ngagampangkeun. Anu kamari ge can dibayar geus nginjem deui rudet aing. Aya nu kitu pamajikan aya? Bedil. Aya Kang Ustad eta pamajikan ai ka salaki mah nyaah ka salaki, ai ka dulur salaki hewa wae aya. Cekek sekalian. Leuheung ka dulur salaki, ieu mah ai ka salaki meuni aa embab embeb ayang. Ka salaki ai ka mitoha guntreng wae aya. Tuker tambah sia buru-buru. Kenapa suami pemajikan seperti itu? Itu mungkin karena faktor kelalaian suami dalam menyeimbangkan kasih sayang. Sehingga timbul kecemburuan sosial dari pihak istri. Ibu, hoyong diperhatikan ku caroge. Sok usahakeun ibu na sing soleh sing taat. Ibunya sing soleh sing taat. Matak lalaki oge kudu peka, geus pepeujeuh. Sing loba ngelehan, sing loba hampura, sing gede kasabaran. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Quran surah An-Nisa ayat 18. Ka mana neng? Surah An-Nisa ayat 18. Kumaha cek Allah lamun anjeun wallahu a'lam bimuradih. Lamun anjeun hei entin dengein. Ayo centin. Dengein centin cenunung ya. Lamun anjeun neuleuh perkara anu teu dipikaresep nu aya di salaki. Bijil sifat asli salaki, boh koretna, boh tercelakna, boh kurang perhatianana, sabar leuwih hade keur anjeun. Naon sababna? Fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi perkara nu dipikang ngewa ku urang nu aya dina pasangan hirup urang teh Allah ngajadikeun kasaean tina sabar urang. Pak, salat mah bapak can puguh. Salat mah bapak can puguh husukna, can puguh lulusna, tapi sabar bapak nyang hareupan pamajikan. Hampura bapak ngahampura kateledoran jeung kaalpaan kahilapan pamajikan eta jadi nilai plus bapak di paeunan Allah Subhanahu wa taala. Atuh teu ku urang pa dihampura ku saha deui. Teu ku ibu salaki ibu dihampura ku saha deui. Laki-laki dia tidak akan pernah ketahuan nilainya sebelum matinya. Artinya nilai seorang laki-laki tidak akan pernah tahu kecuali suami ibu maut kakarak ibu tahu betapa bernilainya suami ibu. Baheula mah aya si bapa aya nu mangmelakeun. Baheula mah aya si bapa minimal heueuh si bapa teh teu naon henteu beunghar heuh gaji si bapa teh teu mantak naon teu mantak beunghar teu mantak kabeuli mobil tapi cukup baheula mah keur aya si bapa. Teu bisa meuli mobil ge eueuh alhamdulillah hirup teu boga hutang. Keur aya si bapa. Ayeuna mah si bapa eueuh nu mere eueuh batur rupa kumaha. Hadena unggal poe menang MBG. Baheula mah ibu keur aya salaki, aya batur rupa kumaha, betul. Nya ge nya rumah tangga pasea tapi haneut pan. Pasea soteh heueuh isuk da peutingna mah silih ngeukepan. Naon sababna silih ngeukepan? Sebab ti magrib ka isya hujan durder teu eureun-eureun. Heeh. Hujan ti isuk nepi ka magrib teu eureun-eureun. Kumaha akhirna? Hujan can rengse
ti isuk sore hom meni ngeukepan hiap ka dieu kumaha cek centin akang mah kitu ngeukepan wae sok teu wala kaya atul etana. Tad, kalau mau ketawa ketawa aja Tad. Bulu hidungmu bergerak-gerak Tad. Gue baca salaki atu sarua atul etana yap urang silih garoan yap urang silih garoan. Musik kan atuh ngajak nak wae. Pasea sote eta ibu heueuh keheul sote harita geus eueuh mah salaki geus maot nalangsa euceuk teh eueuh batur jeung pasea acan. Heeh. Betul? Nya. Geus eueuh mah salaki deng teuing. Sok endit ka dapur nalangsa tuman candukul di dinya nganaon isuk-isuk pan geus madang. Heeh. Red ka kamar tuman tutur aya ngarengkol biasa nama jam 8 nepi ka lohor sare salaki teh matak aya mitoha ka imah nanyakeun ka mana salaki dia tuh di kamar keur sare keur naon keur latihan paeh salaki keur sare disebut latihan paeh ai enggeus masalah ki paeh kumaha cek ece kumaha cek ibu ayeuna mah baheula mah bazia Bu ai baheula keur hirup dicarekan bae ari geus maot majar cenah eta mah cenah kakasia eueuh pecarekeun pokona mah kakasia mah pi omongeun keur hirup cenah moal aya gantina asana teteh mah cenah teh hayang kawin deui gitu atuh cek aing sandae kejapeot moal teteh mah saksian ku maneh moal hayang kawin deui kunaon menang sabulan geus menang 4 bulan menang 4 bulan 10 poe nya beak masa idah ye aya geuning juragan kotok tukang jual beli hayam teh tadina mah nguriling ka lembur neangan hayam barang sorok ka imah rangda oh lala aya rangda apalagi ini rangda KTP kolot tapi pulen aya di dia rangda KTP aya kolot tapi pulen aya deui rangda teh Hitachi hideung tapi cihuy nyaho ece hideung tapi cihuy kawas Gatot geuning nyaho urang dia Gatot tina naon Gatot tina sampe di kumaha nyieuna teh di poe di hujan di anginnya sampe sote cek urang Cikijing cek urang Banten mah dangdeur dangdeur dicacag di pasian lung ka hateupnya di poe di hujan di angin menang 2 bulan 3 bulan pan di poe beuki lila beuki hideung gitu disupan eta pan Gatot mah beuki hideung beuki cakial laras teu hideung tapi cakial Gatot eta Kang Ustad matak aing mah namu ka imah batur hek ditawaran naon disuguhan Gatot atoh asa urang teh bernostalgia inget zaman baheula keur leutik ce baheula mah paling suhur dahareun Gatot ganyong suweg aya keneh di dieu suweg budak kieu moal nyahueun suweg moal cek aing mah komo ganyong moal nyahueun ganyong apana budak kori mah cocolatos ditambah coki minumnya coca-cola paingan celina conge cek balik deh kana Gatot eta Gatot beuki hideung beuki
cakial teh make parut kalapa teh teh make parut kalapa ngora ngunuh eta teh pohara eta budak eueuh kieu mah dahar Gatot hese neanganana jelema ngardul ieu kieu ngardul atuh pina kadar hayang simpring kok COD gila aing mah baheula jelema unggolek lebaran teu mareuli nyarieun hi tatangga teh ngarumpul dina tangkal buah nyarieun kueh teh lebaran betul nya cok ibu-ibu ge kamari meureun lebaran nyarieun kuehnya atuh ih sia teh taraweh taraweh kumaha nyeun kueh kami mah ih nyeun kueh mah dahareun sanu mere gitu mah jeung salaki coba ingasan ulah nu eta nu mana ye nu tutung tak ieu lalaki tak ieu kabeh korban kueh tutung ieu ya ka mana nu alusna jeung lebaran betul ja kiwari eta kueh nambele we udah ngadahar eueuh hal lain eta kueh daekeun nyabrang kana nepi ka naon lebaran haji geura deuleu betul eta mah kueh nastar kadeuleu nastar ada kueh pelong ieu barang eta mah kueh kongguan kalengna wungkul jerona mah nipu aing nyaho kongguan munafik sina kiripik habo gitu mantak tong dileungitkeun eta Gatot ce entong tong dileungitkeun ih heeh entah ai Gatot mah gitu makanan tradisional betul ciri eta teh ciri urang Sunda dahareun karuhun eta urang teh bagian daripada budaya urang lamun leungit budayana atuh leungit jati dirina betul nya nepi ka poh teu apal Gatot acan hayo nyarieun isuk mah Gatot ih pan ke eueuh apal nya cakialnya komo nu hideung cakial nu hideung mah matak lamun eueuh boga salaki hideung berarti nu eueuh mah caki matak lamun salaki geus teu karasa cakial ajaran poe dihateup gitu mana ieu Ciyayah mana Ciyayah lamun Ciyayah karasa geus ngarasa teu cakial buah-buah ieu Pak Iha jadi helikopter nyaho Iha Ciyayah helikopter ari helikopter mah ai sora ngaguruh ai tanaga eueuh gitu Ustad nyengir leuh kagugu meureun bo kade nya bunya naon nu kade cakial gitu ngopi ceng aya kopina eueuh nu sadar karpet we mana mah nah gitu bentak balik deui ka lalaki ya sing gede hampura lain ka mana cenah teh lanjah lenjeh we teh cicing deh panitia atau bedanya mohon jadi Pak urang teh kudu gede hampura kitu tapa di antarana dalam bentuk urang di hampura kusaha deui leres teu nya ibu oge kudu gede hampura ulah gagara ibu tengah hampura ari geus maot salaki kakarak ibu teh kahilangan kakarak ibu teh ngarasa butuh ai geus maot mah cawadeunana kakasia mah gantina ceuk eueuh ai keur hirup baheula mah ngopi we barasa aing pujit hidung tah ari geus maot salaki cawadeun cenah ai geus maot cawadeun ai keur hirup pidar kada pedah telat masangkeun gas madang-madang teuing masangkeun gas wararese teu ku aing sagalage eueuh aya ngomong kitu aya aing nyaho beungeutna ieu antak salaki gede hampura pamajikanna kudu gede hampura teraskeun ce nu kadua yo meh tereh jam sabaraha
Nu kadua wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan. Geus kamarinya, geus kamari urang puasa bulan Ramadan. Matak bagja jelema puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman jeung mengharap ridha Allah, Allah bakal ngahampura dosana. Rugi jelema asup bulan Ramadan tapi teu dihampura ku Allah, rugi. Rogima anfurujulin dakhala alaihi ramadhanu sumang salakha qabla ayyughfaralahu. Ongkoh hirup dina bulan Ramadan tapi teu meunang hampura Allah. Gara-gara naon? Urangna lembon lain ngadekul ibadah, balik teh urang teh abai lalai ninggalkeun kawajib, ninggalkeun kewajiban. Asal ibu mah puasa bulan Ramadan, ibu teh sanajan teu beuki puasa Senin Kemis, sanajan teu pernah puasa Nabi Daud, sanajan ece teu beuki puasa naon Ayyamul Bid, asal Ramadan ku ece digumatikeun, insyaallah jadi dasar nu kadua ibu termasuk wanita soleha. Bo, ibu mata karasa tenang tina naon ku bebarengan jeung awewe solehah mah tenang, tenang kacida. Naon sebabna? Orientasina udaganana lain keur harita unggul tapi jauh ke akhirat. Kumaha cek ece? Pa, urang mah geus kolot. Kumaha maksudna? Ih, urang mah geus kolot, Pa. Ulah loba teh lalajo TV. Jaban ge TV eta mah leutik teuing. Maksudna jual we, Pak, geus teu butuh. Jang geus kolot rek naon lalajo TV wae. Oh, jual wae, jual da kurang gede eta mah. Oh, meuli deui maksudna gitu. Bo, aya di dia awewe nu diomongan ku salaki nurut aya. Aya eueuh awewe diomongan ku salaki nurut nganuhunkeun. Aya. Hese nya, Bo. Hese daripada nurut kalah malikeun. Kami ge nurut tuh kumaha heula salakina. Aya nu ngomong gitu. Bedil. Asal puasa ibu di bulan Ramadan geus pantes eta ibu asup kana kategori awewe soleha. Nu katilu wa hafidot farjaha, raksa kehormatan diri jeung salaki. Yeuh awewe teh mawa wibawa salaki, mawa kehormatan salaki, matak sing karunya ka salaki. Naha ibu kaluar imah teu nutup aurat, opat lalaki kaseret kulengkah ibu ngadeuketan neraka. Saha? Hiji bapakna, dua salakina, tilu anak lalakina, opat dulur lalakina, teu tuah teu dosa teu mais teu meulem kaseret ku ibu. Saha eta teh? Awewe anu kaluar imah teu nutup aurat. Heueuh ece teu tuman ditiung, teu tuman dihijab. Karunya kasalaki atuh ceuk. Aing malen teh hayang ieu tadi tiung. Ai kitu hareud bayung ararateu. Heeh. Pan ayeuna ge ceuk kusai kutsel eta geus hayang geura bubar aing nyaho garetek tonggong garateulnya. Heeh, geus hayang udar-udar. Tapi ceuk ece karunya nuhun kaknya. Nuhun. Bo, ibu tetuman ditiung, can biasa isin keneh, jadikeun dasarna karunya kasalak, karunya kasalaki. Naon karunya kasalaki? Naon korelasina? Ya, suami ibu rela berpanas-panasan mencari nafkah di luar sana hingga kulitnya terbakar matahari. Apakah ibu rela suami ibu terbakar nanti di neraka? Karunya kasalaki henteu. Deuleu awak salaki. Tapi kan ngebul gitu. Ih. Atuh ngarokok. Naonna kumaha? Tingali salaki ibu, Bo. Dulu sebelum menikah dengan ibu betapa idealnya badannya. Memeh nikah jeung ibu ku bersih eta. Barang kiwari sabot boga anak tilu mah hapur beusi.
Ek teu hapuran kumaha batur neangan apakah teu hujan teu angin. Naon sebabna? Panas kapanasan peuting kahujanan. Nepikeun ka awak pinuh hapuran. Hirup pararusing di udah gelising nepi ka gering. Laja-laja ubaran laja-laja. Laja-laja ho ho. Mak keur naon? Marud laja. Jeung naon ngagepuk? Gepuk jurig, bapak sia hapur. Beres marud laja ditinyu jeung minyak tanah. Dibalur meme sare atuh unggal sare salaki teh ngaritem berleng. Berleng beng breng 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 breng. Horeng eta horeng minyak tanah jeung naon? Jeung laja dibalur kana hapur. Atul budak. Oh. Matak ibu sing ngajaga kahormat, ngajaga kahormatan salaki, tutupan karunya salaki ibu digawe di luar. Dea mana si dea na ieu? Kade buah molor jelema henteu. Dea dengein. Suamimu nanti dia bekerja di luaran sana mencari nafkah, bertemu bahaya, dicarekan ku batur, encan ditipu ku batur, encan diancam ku batur. Ingat bu, salaki ibu balik ka imah syukuran nu aya. Naon sebabna? Loba salaki batur. Indit gawe balik ka imah tinggal awakna nyawa nama eueuh. Leres? Matak salaki balik ka imah teh bari jeung mawa napakah mawa rezeki kade syukuran nu aya. Kita ulah waka ece ngomongna naon sambut. Sambut hareupeun imah salaki balik teh ibarat raja di hatimu. Naon sebabna? Ieu mah boro-boro nyambut, ngomong ge henteu. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, bicara saja seakan tak mau. Oh, oh. Fik berarti maneh jeung aing sarua edana. Lo buktina nyambung urang. Ih, pan aing sarua edan mah pan rame urang resep. Atuh kuring wungkul nu edan teu rame. Kitu. Da ieu boro-boro urang taat kabehan, edan kabeh ge pan resep heuh. Komo lamun taat kabeh, Pak Ustad. Lamun taat kabeh, masjid sagede pelok piraku teu pinuh. Aneh aing mah masjid sagede pelok atau asar teu pinuh. Aing nanya ka urang dieu, lega masjidna, lega lemburna? Jawab sing bener. Lega masjidna, lega lemburna. Tapi kunaon eta wanci asar jeung lohor masjid ngadak-ngadak ngagudean. Nah. Kamarana jelemana? Naha masjid anu ngagedean atawa lembur nu ngaleutikan? Aneh, ai lega-lega lembur gitu. Tapi masjid teu daek kunaon lebaran nikmat karasana Pak. Sebab poe lebaran jelema tumplek kabeh ka masjid. Tapi ka bersin di masjid. Bahkan ulah komo nu di lembur, nu di panyabaan ge ngahaja, ngadak-ngadak balik, mudik, rela bermacet-macetan, rela berdesak-desakan, unggah turun unggah mobil sekedar untuk merayakan momen lebaran. Betul? Matak lamun di urang masjid pinuhan geura, yakin pasti unggal poe asa lebaran dia. Sok geura apa? Anik moal. Lebaran anik moal. So, arek, moal, tuh, teruskan, nu kasabaraha? Katilu, anu katilu, pan, katilu mah enggak ceng, wahafidot farajaha ngajaga kahormatan diri, ngajaga kahormatan diri ibu jeung salaki.
eta kade dijaga. Hartina sing bisa ngajaga akhlak. Can bisa ngajaga akhlak atuh ibu teh nutup-nutup aurat. Leres. Ingat, hijab itu syariat untuk menutup aurat, bukan untuk menutup hati. Kan aya bahasa kieu Kang Ustad, percuma dihijab ge cenah kalakuan teu bener mah. Justru hijab itu untuk belajar benar. Hijab itu untuk wanita yang ingin belajar benar, bukan untuk yang sudah benar. Lain jeung awewe nu geus bener ari hijab teh, tapi jeung awewe jeung nu keur diajar bener. Iya aing nyarekan saha sebenarnya. Gitu. Maklum mending Kang Ustad, media sosial kan bebas berekspresi, bebas berpendapat. Ngan sok hayang seurik kitu Pak Ustad. Sepuh percuma cenah dihijab ge. Ai kalakuan teu bener mah. Heueuh cacak nu dihijab ge, heueuh goreng. Kalakuan teu ceureuh komo anu teu dihijab. Maneh kalakuan bener misalkeun teu ngarugikeun batur, tapi penampilan maneh geus puguh ngarugikeun sabaraha mata lalaki. Heueuh nutup nama sakedeung kan dina otak aing muter. Dengekeun edah sia teh. Balik ka imah geuning teh sarua jeung nu aing. Bi mah di jalan alus, nah anu di imah mah kitu batekok. Cek nafsu ieu mah. Cek nafsu. Tah. Di dieu ibu teh kudu ngajaga aurat teh lebah dieu ulah jadi fitnah. Komo nepi ka parfum ibu, minyak sengit ibu, nepi ka ngagoyahkeun nafsu nu sejen. Gara-gara ibu make parfum sengit, jelema berandai-andai sampai berfantasi membayangkan ibu sedang beketut, sedang atuh rek kumaha coba euceuk. Make tiung nama tapi ting berendil, susu neng tet bujal nongtot. Rek kumaha coba Ustad? Boro-boro RT punten. Waka-waka Pak RT atuh aing ge beuki sarua. Kopiah mah bisa ditundun. Budak saya tak euy. Gitu. Nya? Atuh nya, mata kade. Make tiungna dibengkeut, bari bajuna meret. Atuh ping-ping kawas leupet, hayang katingali. Sholatullah salamullah ala toha. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Pak Ustad, mending dilempangkeun mending dipengkolkeun? Ngajedog aing ka Ustad nanya ge. Emang aing nanya ka tukang son. Aing maneh nyampur we jiga uyah. Alamatan masako si eta heueuh. Aneh aing nyampur we dina unggal dahareun aya we. Sok teangan uyah da aya unggal dahareun ge. Sok. Kumaha Ustad? Pak Haji? Manawi Pak Haji? Wani mah lempangkeun. Disangka aing teu wani. Ini parah ini. Ini parah ini. Entah siapa yang salah. Berarti Pak Haji lempang? Oke, deal kalau begitu. Make tiungna dibengkeut. Cenah naon geus batuk cek aing itu. Bari bajuna meracet. Atuh ping-ping kawas leupet. Kumaha? Hah? Lain lanjut si aing balik dihadang engke kumaha? Tak eta mah hiji memang picarekeun ustadnya ulah komo kadeuleu diomongkeun ge picare ulah komo kadeuleu nonggerak matak heuy awewe
Jangan sampai apemmu nonggerak di gembrong lalur. Jangan sampai jatuh kepada tangan yang berwatak jahat. Nepikat apem ece. Maaf, saya harus berbicara jelas. Walaupun ini mungkin terkesan tidak sopan. Ridho ibu. Ridho pamajikan bapak dijadikan fantasi ku batur. Seandainya pamajikan bapak dijadikan fantasi ku tukang kamera. Rek kumaha? Iya sia kameramen. Iya sia. Bo, kade jaga aurat, betul? Awas, boleh ibu bersolek, berdandan, tapi untuk suami. Silakan memakai parfum untuk suami, bukan untuk orang lain. Paham? Jadi teuing kalau orang bau kelek los. Eksaha atuh nu protes, tapi salaki begitu datang salaki, boh ti pagawean, boh ti masjid, ibu didinya silakan nyampakeun salaki. Kumaha cek ibu? Oh, aya salaki. Mata kudu apal salaki wayah naon balik tengke neng dea. Wayah naon salaki balik engke. Oh, jam 4. Setengah 4 neng dea kudu geus mandi. Bila perlu cihaneut meh morolok tadaki kabeh. Oh, beres mandi, sok dangdan teu naon, rek naon nyampakeun salaki menyambut raja di hatimu. Mimiti awewe apal ieu Kang Ustad, awewe mah loba unak anekna beres mandi. Mimiti make sorum pelembab. Hah? Naon? Mau ulah bari nyorongot atuh ngabejaanana. Serum. Mimiti make serum pelembab. Kudu apal manggo jali pamajikan. Ai pamajikan hayang geulis aing ngamodal embung. Gila aing. Nya. Modalan pamajikan. Paingan pamajikan urang mah beungeut sawilasana. Ai pamajikan batur ku geulis herang mencerang. Ai pamajikan urang kunaon beungeut veteran. Bo. Beres mandi tendeng dia pakai pewangi. Bisi geus modal. Terakhir neng dia. Kapan ieu biang kerok nate ieu? Loba lalaki parasea gerlut parebut iya. Loba pengusaha bangkrut kagodaku iya. Tukang son sinsem nepi ka duit panyewaanana dibagi 2 sawareh ka imah sawareh ka iya. Kiai ge ustad luntur ustad ku iya. Da aing gagah sote di dieu aing nyaramahan urang dieu ustad RW diceramahan ku aing balik mah aing ka imah diceramahan aing ge ku iya. Bo kumaha cek neng dea datang salaki. Assalamualaikum, Dea. Ya, Dea. Dengekeun kakak dia ya. Sasalaman jeung salaki, ieu barokah, ieu darajat. Mentak salaman jeung salaki teh. Gitu kuduna. Kumaha begitu sasalaman jeung salaki, ceuk salaki. Ulala. Harum apa ini? Cari sampai dapat. Kumaha cek salaki? Barang di tiangan horeng bau. Iya. Betul? Ketika suami pulang ke rumah dan dunia di luar teralihkan, memori di luar kahapus ku penampilan jeung akhlak pamajikan, berarti eta pamajikan ku teh barokah jeung salaki.
Dedelean kagorengan, dedengean kagorengan, ladang di luar. Begitu salaki keluar imah neuleuh bemper, aduh asiknya. Tukang kameraman nyengir we deuleu. Da saya mah kitu. Mun aya motor di hareup bukakeun jendela. Ka mana neng? Nah, itu. Lamun rek salat, saya mah pulah pilih. Hiji kudu masjid leutik. Sebab di masjid leutik mah tara aya pasaran. Lamun di masjid aing mah boga badega teh kitu. Awakna mah gede ngan borangana naudzubillah. Lamun rek salat teh hiji kudu di masjid leutik atawa masjid agung. Di masjid agung mah tara aya pasaran. Eta aya ge nyumput puguh tempatna beda jeung masjid-masjid kampung kitu sok kadang-kadang masjid kampung menambele na ngagoler kikireun. Pernah kuring oge salat di Cikijing. Jeung si eta begitu rek wudu, Kang, naon? Ulah di dieu aya kitu. Naon? Itu. Naon? Pasaran. Sieun ku naon? Bau kamper. Ai ceuk hubunganna pasaran jeung kamper, biasana lamun pasaran bau kamper anyar nu maot. Oh, jadi ulah di dia pindah. Geus serikat meh teh nyokot sendal. Nya aing teh nurutan. Aing mah lain sieun. Oh, daripada aing ditaringgalkeun mending mie heulaan aing. Gitu. Bo, jadi pamajikan anu soleh mah, nu solehah mah jadi ubar penawar keur salaki nu karacunan di luar. Mantak neng dia catet gitu. Gitu salaki balik kudu geus ginding, geus seungit ameh bawa ti luar teh kahapus ku naon? Ku kasean neng dia. Cana naon geus begitu salaki kasup ka jero neuneun tas, neuneun sapatu, neng dia kan keluar deui. Naon sebabna? Atuh da ikut tara mah Kang saselaman kitu jeung salaki ongkek atuh. Itu. Nyabunya. Bu. Bu. Pernah ibu nyambut salaki? Osok tara. Sambut, dia adalah raja di hatimu. Dia suami adalah raja di hatimu. Ingat, Bu, ketika ibu memperlakukan suami seperti raja, ingat pasangan raja adalah sakai deui. Ketika ibu menganggap suami ibu adalah raja di hatimu, ingat pasangan raja adalah ratu. Engkau akan jadi ratu di hatinya. Engkau sesungguhnya adalah ratu untuk suamimu. Anjay, aya ratu singkayo. Maka dukunglah setiap langkah suami selama itu ada dalam kebaikan. Karena seorang raja tetap akan menyebarkan kebaikan. Dukung salaki teh ceuk, barengan salaki dari mulai akad sampai ke surga. Langkahmu bersama suami mudah-mudahan menjadi ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saling menghormati, saling mengisi, dan saling memahami. Itu adalah konsep kebahagiaan untuk rumah tangga. Sebab tidak ada suami ideal neng dea. Tidak ada suami ideal. Tidak ada istri ideal. Suami sempurna. Yang ada itu adalah neng dea memahami dan memaafkan kekurangan suami. Dan suami pula memahami dan memaafkan kekurangan istri, baru dikata sempurna. Sempurna itu adalah ketika kedua belah pihak memaafkan dan memaklumi kekurangan masing-masing. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Gitu. Pasangan suami istri itu ibarat pakaian, satu sama lain saling menutupi, bukan menyebarkan aib masing-masing. Kohel diupload karena TikTok. Keheul diupload kena status WA. Ngomong-ngomong salaki sorangan, kabaca ku batur, karunyaeun eueuh. Kalah nyocohkeun nu aya. Wirang mah heueuh, leres. Matak ulah nyebarkeun aib rumah. Terakhir ceuk
terakhir. Terus penting jam seberapa ya? Jam 10 ti endi. Teu beleg mata atau teu boga jam. Jam 11 ieu. Wa ata'at jaujaha. Gambaran wanita solehah yang dia taat kana jadi carog, taat kana jadi caroge. Seperti apapun suamimu nya, sanajan salaki kurang pinter, sanajan salaki kurang duit, sanajan salaki teu pati kasep, sanajan salaki teu boga jabatan, sanajan salaki teu boga titel, sanajan salaki ceuk paribasa usahana aya kadang pasang surut, wajib nu jadi pamajikan taat kanu jadi salaki, Bu. Selama parentah salaki teu nitah maksiat, taat ibu ka salaki bakal jadi panganter salat ibu diangkat ku malaikat. Sebab aya pamajikan anu salatna teu diangkat ku malaikat itu karena wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, wanita istri yang tertidur padahal suaminya marah dan tidak ridho kepadanya, maka salatnya diabaikan oleh malaikat, tidak diangkat. Jangankan dibawa ke langit, satu jengkal pun di atas kepala itu diangkat ku malaikat. Ku goreng-gorengna eta salat awewe nu ngabantah kanu jadi salaki. Cek salaki na nyi budak sare enggos naon ih atuh ai sare mah meureun kanjar naon ih pan geus lila ieu teu ngasaan kacang kumaha cek ibu eueuh kabosen eta awewe nyebutkeun eueuh kabosen bari jeung mainan geus empot-empotan lain nyi cenah ieu geus lila kapan jaba usum tiris kieu kos boga duit ya, lain mikiran nu kitu wae hirup teh. Anak biayaana nu gede geus beujina bayaran 700 kudu aya. Nu kadua ge rek piknik ka Jakarta 500. Nu leutik tah si Puad. Bagian babayar ka Paud. Jarek manasik, cenah gerek manasik. Sabaraha? 250 jumlah jam leh. Sabaraha? 15. Oh, cek salakina. Eta salaki ngadenge duit isu kudu aya 1.500.000 atuh salaki geus mangker geus celegeng batur. Ngadenge duit kudu aya isuk 1.500.000 atuh ngulahek deui batur. Boro-boro hayang ungkedan. Cek salaki, teu hayang ai. Mata kade sing waspada bisi isuk pageto salaki ibu nyepak eta ka ece tong sedih, itu adalah tendangan dari surga. Bu aing cek si Dea cenah aing surga ge pengkor aing. Maksudna ibu kumaha surga di bawah telapak kaki suami teh ridho salaki bisa nganterkeun ibu ya. Hei cek Allah teh kumaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei awewe geura asup maneh ka surga lantaran Allah ngahadirkeun ibu, ngahadirkeun salaki ibu. Ditanya, "He, Mang Iha." Leungit Mang Iha nage. Oh aya. Cicing, nu hajat ulah ka mana-mana. Lamun nu hajat leungit aing sok hese balik. Atuh rek saha aing sasalaman engke. Ditanya Mang Iha teh, "He, Mang Iha, kumaha anjeun ka jelema ieu anu baheula ku kami ditakdirkeun jadi pamajikan maneh? Ridho atau henteu?" Kumaha cek Mang Iha? "Abdi ridho Gusti sebab eta ciayah timiti kawin jeung abdi loba ngelehanana, loba taatna, balik teh abdi isin ka ciayah." Isin cek Mang Iha teh, malah mah abdi teh kahutangan ku saha ku pamajikan da pagawean abdi moal lancar lamun di imah teu diurus. Engkau memakai pakaian yang rapih, siapa yang mengerjakan? Engkau pulang ke rumah dengan tenang dan tibra dengan tidur dengan tibra. Tidur dengan nyenyak, siapa yang berberes? Betul. Laras gitu. Belum lagi istrimu, dia mengurus anakmu. 2 tahun dia menyusui.
Betul. Anak ieu geus ngagenyel hese di eureunnan. Tapi ibu capek-capek ge nyusuan anak, pira kadar 2 tahun pan salaki ibu mun nepi ka poeana ge pancan disapi. Matak Mang Iha ulah kabina-bina teh nyusu. Ieu mah Mang Iha ai keur balik ka ieu ka dieu ka kampung sakali nyusu kot tarik-tarik teuing. Atuh nepi ka Mang Ceyayah kot coplok hiji pentil. Cek Ceyayah ka mana pentil aing leungit hiji. Barang di deuleu isuk-isuk nyelap dina huntu Mang Iha di dieu. Itu. Bo. Kadenya punya gitu. Jadi silih hargaan. Gara-gara ibu sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ngajaga kehormatan diri jeung salaki, rumah tangga salaki, oge taat kalau jadi salaki, Allah ngagerok ka awewe solehah, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan engkau masuk ke surgamu melalui pintu yang mana saja. Dibebaskan ku Allah. Batak wanita solehah dibebaskan hisabanana. Kumaha sababna? Sebab Allah teu ngitung amal ibu, tapi Allah dinanya ka salaki ibu. Kumaha cek Allah? Kumaha maneh? Ridho henteu? Ridho Gusti, maka ibu ku Allah dibebaskan asup ka surga tanpa hisaban. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi taatmu kepada suami jalan surgamu. Urusan salaki rek naon? Rek alus rek henteu di mata ece eta urusan manehna, awak manehna jeung Allah. Tapi taat ibu ka salaki itu satu yang pasti menjadi jalan surgamu nanti. Kartos? Nah, sebaliknya ingetan salaki karena untuk suami ibu dia selain beribadah kepada Allah, baktinya kepada ibunya. Ingetan salaki, Pak, kade si emak, kade si ibu, ja urang hirup moal bisa kieu lamun teu ditulungan ku si emak. Urang hirup sakit teh korban tanaga si emak, getih cimata si emak. Saki rumah tangga urang bagja nate korban sumbang sih dorongan ti indung bapak. Manta kade urang diantarana cedea teh dea gitu. Hiji ulah ngeleulengit kanyaah indung bapak, ulah mopohokeun jasa indung bapak. Nu kadua ulah megatkeun duduluran, ulah gara-gara dunia sacangkewok nepi ka misahkeun duduluran. Papatah indung, heh anaking kade harta maneh, dunia maneh, duit maneh, ulah rek misahkeun getih dulur. Kakara ke diangkat jadi P3K sia mah geus teu hade jeung dulur. Kakara ke diangkat jadi pegawai MBG sia mah geus teu hade jeung dulur meuni asa pang aingna. Kakara ge boga dunia sakitu meuni geus jauh jeung dulur meuni asa pang meni asal jadi dewa langit. Sia teh sungguh kong naon? Maksudna naon Pak Bu? Kade neng deanya kadang-kadang dengan adanya keluarga baru urang kadang teu saeutik jauh jeung dulur. Laras kitu. Nu mawi lamun neng dea narima salaki, tarima dulurna jeung keluargana. Begitupun lalaki, bapaknya ka pamajikan, tarima keluarga pamajikan. Dengan begitu rumah tangga bukan hanya menyatukan dua insan, dua sejoli, dua manusia, tapi juga dua keluarga. Laras. Kartos? Atuh nuhun ai ka hartos mah kitunya. Hampura pangintennya penceramah ngabogaan penyakit mah, Bu. Dokter mengatakan tidak ada obat yang paling manjur kecuali kejo ngebul. Matak Mang Iha, ieu haneutkeun lah kejona ieu. Mudah-mudahan aya manfaatnya punya gitu. Ayeuna mah ibu penasaran deui ondang deui bengkeun nya gitu. Lantaran abdi panginten gaduh 2 acara wengi ieu teh. Kaleresan ieu di Pak Iha nu kahiji beres ti dieu jam 11, kedaana mah tadi jam 11 nya. Ieu mah dileuwihan ku abdi karunya setengah jam. Abdi bade ngabujeng ka acara nu kadua, rengse ti dieu abdi beres ka tempat dahar mohon. Sakitu kapetur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.